maka khafali ma'iko bihi wahbub ilaha. Cintai Tuhanmu, simpel bahasanya. Tek cintai Allah. Dina Al-Quran dicarioskeun kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Lamun anjeun kul in kuntum tuhibbunallah, lamun anjeun cinta ka Allah, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Cenah jeung Rasul iluan kuring. Lamun emang benar-benar anjeun cinta ka Allah. Artinya muali tarima cinta ka Allah lamun urang teu cinta ka kanjeng Rasul. Urang baca saeutik we di dieu heula, ge gampang aprak-aprakan kana sajeuna. As-subatul asyirah hubbullah. Cabangan iman anu ka-10 adalah cinta ka Allah. Qala Sahal, menurut Imam Sahal, alamatul hubbillah hubbul Qur'an. Lamun jalmi cinta ka Allah, maka cirina resep ka Al-Qur'an. Dan dikatakan cinta ka Allah lamun teresep ka Al-Qur'an. Salah satu Al-Qur'an surahan-surahanna, sebab Al-Quran disebut masdarul ilmi, sumber ilmu, yaitu kitab-kitab kuning anu ayeuna keur diaji. Nuduhkeun urang nu keur cinta ka kitab kuning nu ngaji, berarti ieu teh cinta ka Allah Subhanahu wa taala. Jadi beda kumpul Quran. Jadi Al-Quran disebutnya masdarul ilmi, sumber ilmu nu aya di dunia, yaitu Al-Quran. Nu kedua adalah sunnah Rasul. Jadi Imam Sahal, mantap, Sahal Faiz Mahasin, Imam Sahal, alamatuhu billah hubbul Quran. Tinggal tanya ayeuna malam puasa baraha? Puasa. Kalau puasa baraha? 7. Itu kita berarti Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Diapresiasi, apresiasi guys, orang pas gitu lah bahasa dewan lah, bahasa dewan berumur orang rakyat jadi tidak bisa kan. Diapresiasikan lewat cinta kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah kayaknya korek tungtungna ya, tungtungna nuriwa ya. Ketika ditanya cinta Allah, cinta Al-Quran, cinta kanjeng Nabi, cinta cinta Nabi, cinta. Nah, lamun ngaku cinta Nabi, awas, lamun cinta ya, lain diatur. Wa alamatuhu bi hubbus sunnah. Lamun bener cinta ka kanjeng Nabi, maka cinta ngalaksanakeun sunnah Nabi. Maka ketika Rasul taros ya aya nu naros teh, ai maneh nanyakeun nanti harana nanyakeun ari maneh nanyakeun kiamat memang boga ongkos naon nu ditanya kitu tah. Jadi kan eta hadis mutawatir. Nah, ada hadis mutawatir teh
Rasul berceramah keur nyaritakeun dahsyatna kiamat. Dahsyatna kiamat jika ditiup sasangkala jeung sabanya kabeh ceurik eta aya jalmi mikirna hebat padahal orang Badui. Orang Badui teh mikir kieu. Ari ieu jalma careurik sieun kana dahsyatna kiamat terus nyaritakeun kiamat-kiamat. Ari kiamat teh iraha? Tah eta hebat teh jalma. Ya. Nanyakan kiamat teh ira dina hate berkecamuk. Jalmana jalma hidung, jalma Badui, mantap jalma hidung mah sok cerdas kabeh. Tan dia bang hidungna berarti bang cerdas eta. Rumah sahan bang hidungna. Aduh, eta langsung naros. Ya Rasulullah, mata sa'ah. Ya Rasul tinggal tadi nyaritakeun kiamat, mata sa'ah. Kemudian kiamatnya iraha ya Rasul. Kiamatnya iraha. Kata Rasul langsung ma'antalah boga bekal naon mana nanyakeun kiamat. Matulah kasih rasulatin kuring mah salat tarawih jarang geus 7 penting teh anu bener mangan sapenting. Cek eta nyami teh. Itu rumasa lamun kur zaman aya kunut mah nanti eusi kosong tah kuring lamun maluah eusi tarawih lamun kosong teu gitu. Terus nyampe dieuna tarawih milihan imam bae lamun imam kamu cek kuring ngilu imamna ka Ustaz Saim henteu emang kunaon Ustaz Saim alhamdulillah kamu cepat tereh 10 menit anggeus 23 rakaat. Matulah kasih rosatin wala kasih rosaumin puasa ge rada jarang kuring mah jarang tapi lamun aya batur mah modal tuh geleprek gitu supaya dianggap puasa. Alah wala kasih rosatin sedekah jarang ngan bulan puasa doang arek lebaran sedekah ka kolot ke tetangga kitu ge hayatna meunang hutang bayar maneh. Terus modal maneh naon teh jagan kiamat. Walakin nuhibbullah wa rasulah. Cuman kuring cinta ke Allah dan cinta ke Rasul. Nah, jawaban Rasul almar'u ma'aman ahabba. Maksudnya cinta ininya adalah ittiba'ir Rasul bi af'alihi. Cinta ke Rasul bi af'alihi sekaligus melaksanakan naon omongan-omongan Rasul. Lainnya cinta. Kade ayat eksana contohnya ya anak orang kabeh yang tiluan hubbus sunnah. Ciri cinta ke Allah adalah cinta ke sunnah. Wa alamatu hubbiya hubbul akhirah. Mulai rendah-rendah. Mulai rendah-rendah. Ciri cinta sunnah berarti resep gaher erat. Beleh itu nak gejruk we walamatu biha hubbud dunya. Lamun emang bener anjeun cinta akhirat geus ninggalkeun kana urusan dunia. Wa alamatu buduha alla yakhudha minna illa zadan wa bulghatan fil akhirah. Lamun geus bener cinta ke akhirat, benci ke dunia, maka eta jalmi moal nyokot dunia kecuali hanya untuk jalan ibadah menuju akhirat. Awas, orang balik deui. Wahbub ilaha. Cintai Allah. Mungkin bakal dapat di hadis dia. Cinta ke Allah loba halanganna. Hiji halanganna dunia berupa harta. 2 halanganna berupa jabatan. 3 halanganna berupa induk bapak. 4 halanganna berupa anak, berupa pemajikan. Naon menjadi halang? Macam Kanjeng Rasul can disebut cinta ke Allah
lamun cintana henteu ngelehkeun cinta ka indung bapa, henteu bisa ngelehkeun cinta ka anak, cinta ka harta, jabatan jeung sajawana. Diukur dina salat. Allah, kamu cek boga mobilna disewa. Geus 2 poe can balik. Allah, di mana mobilnya? Cinta anak masih terhalang ke Allah. Encan murni, tapi lamun geus cinta ke Allah, Allah geus dari pikiran dah. Allah, aduh, pamajikan aing nu ngora tadi mangkat. Makaning mangkat aja Ustaz Saibah gagal ya. Aduh. Makaning nyewa mobil manehna 2an bae ieu geus sapoe can balik ya. Wah, gagal ya. Makaning keur ieu asana manehna ge rada seupeun ya. Nah, eta kehalangan cinta kamu. Allahu Akbar. Ingat kana bae. Ingat kana bae. Can murni cinta ka Allah. Mantap. Wahbub ilahak, lamun bener-bener cinta ka Allah, netralkeun, kosongkeun selain Allah ulah aya dina hate. Kadarak didinya Allah ningali kana hate urang aya eueuh Allah, katidihan teu urusan. Coba bayangkeun we, urang ka urusan batur kan ketinggali walaupun jauh. Nah, ketinggali teh. Urusan batur walaupun jauh ketinggali. Bener. Ya. Bahkan anu teh nyaho-nyaho acan teh wau acan urusan Jokowi di Jakarta. Eta asap pangnyahoana we urang teh. Asap pangnyahoan tapi nu deukeut teh kanyahoan. Mana nu deukeut teh kanyahoan? Wa innahu aqrabu min hablil warid. Allah lebih dekat tibatan urang ieu tah. Ya Allah nu deukeut tapi teu enggak urang. Asa teu karasa acan. Padahal dekat Allah jeung urang tapi teu katingali, teu merasakeun giliran we datang ieu jalmi datang seret padahal aya halang hawa jeung sajabana urang ngarasa deukeut. Padahal Allah lebih deukeut jeung urang. Tapi teu ngarasakeun naon sababna tah? Kahijab ku nu tadi, kahijab ku mobil, kahijab ku pikiran ke pamajikan, kahijab ku ieu, kahijab ku ieu. Bahkan aya kahijab teu pugu urang sebel ka tetangga, sebel ka batur, kunaon manehna nu meunang milik aing teu. Kunaon ieu perbot meunang aing teu. Tah eta kahijab kudu kitu. Ya, kahijab kudu kitu. Padahal Allah deket jeung urang, bisa dirasakan ku urang, tapi kunaon teu kahijab. Maka netralkeun di hate hanya Allah. Lamun kitu teu meunang kana urusan dunia silakan. Abu Maliki mengatakan silakan urusan dunia, tapi doana Allahumma ja'al dunyana ay amwalana fi aidina la fi qulubina. Allahumma ja'al amwalana, ya Allah jadikan semua hartaku fi aidina, sampai tangan saja, lati qulubina ulah sampai asup ka hate. Ketika ente sampai asup ka hate dari pikiran urusan dunia, arek aya arek eueuh. Tuh, mantap. Wahbu ilaha, cintai Allah.